Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Tim kuring lagung ti payun kita ngaros bingah pisan, bingah ka kiri-kiri, bingah marwata suta. Naon cek kenapa diwasan dengan asa keperlukan menyen bodas, kegunturan madu kalagaragan menyanyi hideung. Jujur. Menyanyi hideungnya adalah Terus berkasih. pisan. Subscriber ya. Subscriber salam dunia di mana wayana. Wilujeng anjing-anjing, wilujeng sonten, wilujeng wengi, wilujeng siang. Karena nonton kan aya nu siang. Teu anger. Teu angernya. Kumaha boga kuotana. Nah, gitu. Kembali karena kota. Lagu ti payun langitan pasti bos YouTuber ge tos kuninga. Nu di sagede dengan arti ya Kang Ogi SOS. Ya. Sehat Kang? Alhamdulillah. Cie, we teh ucil teh mana ya teh? Lu itu tuh. Oh. Jadi anu sebut kakak ucil teh mana? Aya kakak aya ucil gitu, Bang. Janten ke selaras nama. Tah, dieu kadang nama kieu nalosnya. Janten kieu nami asli teh Kakak Nugraha. Nah, ucil teh duka menakti mana? Panggilan meureun. Biasa ini notem Landihan. landian di eta dengan naon landian di panggung gitu mah. Tapi bagus namanya kakak ucil, jadi ada juga naon. Nah, raka gitu. Jika ngaran film budak ini, Film naon ya? film SpongeBob kakak ucil. Ya kakak ke-1, kakak ke-2. Aduh. Akan berarti sehatnya? Alhamdulillah. Pamit sehat mau aja ya. Karosan ya alhamdulillah lah biasa we gitu kaditu kadieu dari pegawaian mah. Dalam rangka hari maneh we urang tidak teu kaditu kadieu urang teh mau menang duit di ban. Gitu. Sarua we urang yang ngokolakeun. Maka ucil mah geus luar biasanya gitu. Seorang YouTuber yang sangat wah pokokna mah. Abi mah so sibuk. Hah? So sibuk we mah. So sibuk kumaha? Hayang sibuk we. Tapi naon urang mah da kahirupan mah kitu pan. Sibukkeun diri kan gitu da rezeki mah teh pada urang begitu. Ketika urang sibuk yakin celah piringkeun bakal aya. Celah piringkeun aya. Amin. Kan aya kana paribasa pami urang silaturahmi etang-etang menyakeun umur teh nya. Teras. Makana itu wengi-wengi teh silaturahmi ka dieu. Alhamdulillah. Langsung di Bagja, sim kuring teh di pasihan naon teh sok cenah di ditu we syutingna. Paragi syutingna ieu tah. Ieu teh sareng Bang Muswari sareng SOS Channel. Dia yang ngajak-ngajak gitu mah. Abi sering nonton SOS Channel di dieu tempatna teh. Aya mana teh tadi di ditu teh di kafe. Di kafe aya sapali gitu nya. Bagja pisannya. Teh ngawaga waktu mah ieu. Alhamdulillah hari nyantai-nyantai bukan ojek kuing mah. Nyantai bukan mah cai naon sok. Jadi kumaha teh jadi urang nyuguhan. Aduh, ieu kangen pisan ieu. Tapi teu naon cilah. Cilah nu penting urang bebas we. Bebasnya. Berarti Ogi untuk kesibukan ayeuna mah kan nu disebat new normal tapi kacan patos normal pisan berarti nya. Normal itu sebenarnya mah cek umum. Cek YouTuber mah di imah urang barang ieu bisa wae. Sebetulnya. Jadi normal saja gitu kan. Da urang mah anger erek new normal, rek teu normal oge da barang ieu mah urang nyaru subutan di imah. Nya. Jadi luar mah riweuh. Gitu. Tetap berjalan berarti YouTubernya. Kedah berjalan gitu kan. Ayo orang mah pan berkarya mah harus. Dari berkreasi mah kalau tidak begitu kan orang rek gimana penghasilan. Harus bisa. Gitu. Salah saja contoh anu patut diapresiasi ku ayana kamari-kamari si corona COVID-19 teh ya. Hiji contoh patut diapresiasi teh naon Kang Ogi anu mana tiasa ngaluncurkeun single anu viral ayeuna. Oh, lagu. Nah, eta lagu. Kadieu we lah, insyaallah. Ieu we lah. Siapa tuh Kang kami kadinya? Aduh. Kadieu we lah. Asa hoream kadinya. Asik. Insyaallah eta lagu karasan dari salah sama mungkin dari simkuring mah nyanyi awonnya. Jadi aya simkuring daripada awon nyanyi gitu. Kurang boga lagu dinyanyiikeun ku sorangan we gitu tah. Berarti itu teh hasil karya Kang Ogi pribadi. Nyalira ngan ku sabawa nu nyanyi kurang dinyanyikeun tapi lain harisna maksakeun ku sabab urang mah daripada mayar penyanyi batur Nya. lieur bana duit ku sorangan we dinyanyikeun Jeung bapana mah kieu kan, anu moal ke batur penyanyi. Jeung belum tentu bakal viral jiga ayeuna nu kuakan menyanyikeun atuh. nah eta berhubungan jeung nasib gitu tapi alhamdulillah eta lagu oke mah
nanti alhamdulillah sudah ada publishing yang melirik. Iya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kalau nggak Duo Amor, aya Saupa Saiba, ini Saupa Pas Saiba. penyanyi nu rada viral lah daerah wetan ya, daerah wetan. Nah jadi itu santos kontrak kemarin alhamdulillah. Di lagu itu dipakai oke ku aranjeunna. Lagu eta keneh. Ngalangkungan publishing dari Proaktif. Alhamdulillah gitu kan. Jadi sarasna mah isim kuring mah teu acan terang viral seunteuna nya, nanging hari tos katingal aya nu ngareret mah kan gitunya. Berarti alhamdulillah jadi rinci lah gitu. Viral teh ke Kang? Abi sareng rekan-rekan ye. Di mana Di rumah. Ka dieu we lah. Coba langsung mun dina poe nya langsung nyanyi eta. Ka dieu we lah langsung dinyanyikan eta. Aduh jadi ieu. Mudah-mudahan alhamdulillah eta nya pidoana oke ya ka para Pidoana netizen sadayana, mudah-mudahan eta lagu sing ngabeledug. Amin. Atuh meureun hari dong kayak mau nya maksud ngabeledug teh meledak. Oh, meledak. Ya, dipikalandep, dipikaresep, ulah ukur ku urang Sunda isim kuring mah hoyong teh. Amin, tamu. Naon margina isim kuring ijinan ayeuna ieu lagu di ngalangkungan publishing dinyanjikeun ku sanes anu dipiharap ku sim kuring. Ieu kan penyanyina di Jawa nya. Saupa Saiba, non teh Sakila Saupa, Sauba. Hilap di penyanyi eta lah. Sareng Duo Amor. Itu kan di Jawa. Mudah-mudahan sim kuring oge lagu tiasa meledak oge di Nusanes gitu kan. Jadi sa-Indonesia hoyong kumaha carana bisa nyarioskeun atau bisa ngomongkeun ka dieu we lah minimal sakitu we lah. Minimal sakitu. Tapi yakin pasti. Amin. Untuk ke non teh ku Saiba. Eta dengan genre yang sama Kang atau napi di Robih deui. Benten. Itu ku dangdut. Koplo, jadi dangdut koplo biasa. Itu nu semi reggae gitu ku Duo Amor pangitan rada semi reggae. Nyarios nama, tapi itu ya terserah kayak Ranger lah. Dan masing-masing itu publishing ngambil di bawah lagi Ranger gitu. Anu asli nu kusim kuring eta Rangerna di Jawa Barat mah Moyan. Kang Nono, salam bartel. Salam, da janten alhamdulillah lagu kanyawaan gitu. Simkuring oge jadi terlepas di itu adalah lagu tiasa kitu oge nyaeta salah-sawiosna anu ngaragaan gitu nya. Ngaragaan ngawakan eta baju Kang Nono gitu. Simkuring moal ngaleungit berkat ajeuna oge. Memang Kang Nono mah tara gagal cenah oke. Memang aya simkuring rada ngajodok gitu. Rada aya serk gitu dalam arti ketika memang simkuring teh hoyong teh lagu teh kieu. Iya. Benar lagu ajeuna mah gitu. Ieu kan gitu. Benar gitu namanya. Tapi sanes Ranger anu sanes teu ieu tapi memang kadang-kadang kan itu jodohannya. Iya. Bisa oge simkuring mungkin aya ide aya lagu tapi meureun Ranger nate jodohna teh si A gitu. Yeah. Si B kan bisa gitu. Mangkarasan ai ka dieu we mah ngajodoh pisan jeung Kang Nono. Jodoh pisan memang. Raos pisan lah. Nikmat. Bisa dinikmati keluarga Indonesia juga. Sanaos eta lagu teh sebenarnya mah teu maksimal. Kang Nono oge instrumen teu maksimal. Instrumen teh dalam arti saaya-aya gitu. Tapi mung nasibna kitulah. Nasibna geus jiga kitu meureunkeun bae lah centena meureun jeung geus nasibna kitu. Aya nu langkung aheng gitu buat nu melodi buat nu naon oge karena memang saaya-aya. Saaya-aya teh dina waragaan gitu. Mencapai gitu kan. Jadi itu maksimal. Tapi mudah-mudahan eta lagu memang geus nasibna kitu. Iya, memang udah kitu mah geus nya. Ya, kan mun urang ngalawan nasib kan riuh. Ya, bener teh. Awak badag, geus nasibna badag ya. Nya, ku urang ngalawan nasib kan diet. Atuh teu dahar 3 bulan begitu. Nah, jadi capek mun urang ngalawan nasib. Lagu ka dieu we lah geus nasibna kitu tos gitu. Yang penting mah dinikmati memang dari mana. Allah mudah-mudahan tiasa ditampi lah ya ku para netizen sadaya gitu. Terus pilih yang uninga anu tacan uninga ya. Tiasa di kepoan, di korean, di SOS channel. Nah, aya. Di dinya engke aya anu lagu ka dieu lah teh. Salian ti lagu oge warasan aya konten-konten program naon gitu kan namina teh kan. Konten teh simkuring aya cador teh berarti carita bodor. Ya, cador teh kan bisa ngadongeng, bisa sitkom. Yang penting kan cerita bodor.
Cenah geuning teu rame pan Gusti Guru mah dijelaskeun ini cador, carita bodor kan gitu. Iya. Lucu nggak lucu, gimana nasib tuh pan. Jadi masalah rame jeung teu rame mah kumaha nasib. Kumaha nasib. Mudah-mudahan we para netizen ningang dina nasibna teh rame gitu. Amin. Kan. Amin. Dikasirieun gitu. Amin. Ya, jadi masalah rame jeung teu rame eta mah gumantung kana nasib. Dibutuhkan nasib dulu ya. Kembali teh. Aya cador, aya oge nu sanesna lah. Lagu-lagu simkuring aya insyaallah mudah-mudahan anu salah-sawiosna dinyanyikan oge kudu sanes. Penyanyi-penyanyi dangdut gitu. Lagu istri eta mah. Oh, salian teh lagu Sunda oge nyitakeun lagu dangdut oge ya. Dangdut aya, dangdut Jangan terus Kuota Cinta. Kuota Cinta tertahan lama. Na 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 na. Nah, Eta nu judul lisan ya? Karasan tos keluar. tos. Tos keluar tapi nya masih gitulah. Emang ayeuna dangdutnya kudu penyanyi yang kudu boga sponsor nu gede gitu. Kadang-kadang gitu. Tapi mudah-mudahan gumantung deui kana nasib. Gumantung di kana nasib. Meskipun enak sponsor nasib seueur teras deui naon teh mumpuni tapi dasar kana nasibna mah ieu. San kana nasibna mah sabab di nu seni mah pan kieu kan ya. Beda kieu lah. Skill ya, Skill ya. bagus Harus. Lucu atau komedian lucu bener kudu. Tapi ketika berbicara meledak jadi ngetop dan enggak itu adalah tergantung sama nasib. Karena nasib teh. Gitu kan. Kadang-kadang orang ukur patumplang aku berumah nih patumplang pan itu lagu tenangnya tapi karena nasib jeung hoki oke itu keberuntungannya jadi gumantung karena keberuntungan gitu. Apapun sebagus apapun sehebat apapun duit habis miliaran berapapun san tapi karena hoki nama anger orang teh gitu hese ugel-ugelan jadi hoki gitu kan jadi di nu seni mah memang aya hiji anu sangat luar biasa gaib itu adalah keberuntungan. Hoki itu datangnya hanya mungkin sekali dua kali lah ya hoki itu sekali tapi berikutnya kan menyusul kalau sudah jalan makan gitunya itu geus hese tapi mukakeun gerbang itu adalah hoki keberuntungan Prosim kuring ngapungkur jeung SOS Sule, Oni kan gitunya. Itu memang hokina dina audisi hokina. Keberuntungan teh di dinya kan gitu. Dan memang di tahun 84 itu kita sudah merintis gitu kan. Oh, geus ador-adoran ka ditu ngilu audisi, ngilu lomba, ngilu naon. Anger can aya hokina. Tahun 84. Mun namanya tahun 2005. Nah, aya audisi di salah satu stasiun TV teh ya alhamdulillah kan di situ orang aya hoki aja aya untung aya keberuntungan di situ. Jeung memang jalanna ge beda ketika yang sudah hoki itu geus muka gitu. Set alhamdulillah. Anu nonton berito gitu. Nge-SMS ieu gitu kan. Kita pun juga enjoy jalannya gitu. Dan hasilnya alhamdulillah. Ya. Dari awal sampai akhir kita kan bersatu terus gitu kan. Berarti kan wejangan atau napi naon teh diri aya masukan di Kang Ogi Kanggo nonoman anu enak ngamu mulai budaya Sunda misalkan hiji contoh ya kalau jadikan single single nanti belum tentu diterima ulah epesan berarti nya Kang jangan pernah berhenti yang jelas kita itu mencari dan menunggu hoki ya. Itu hoki itu keberuntungan itu akan datang ketika memang kita itu serius dan intent terus bergerak. Jadi kieu lah lamun cara Gusti teh mah. Gusti pasti anu bi teh rezeki dan gitunya. Ya. Ini henteu. Karek ini kali itu gagal balik deui. Pan Gusti teh ari teh bener-bener pan muji kebenaran. Muji keseriusan kan gitunya. Gitu. Itu jelema teh serius teh barang yen YouTube teh kan gitu. Karek sekali dua kali pada viewer leutik beureun gagal saya jadi YouTuber tuh karena terus aja kan gitunya ucil banyak ya kan jadi YouTuber kan gitu ya. Itu kan karena intent betul. Yang diperlukan itu adalah kontinuitasnya sebenarnya kalau sudah kita kontinuitas terus nih para netizen yakin kita akan menemukan celah-celah sinyal-sinyal
keberuntungan. Saya yakin itu. Jadi buat para netizen, para nonoman, milenial, kalau dalam berbuat sesuatu itu jangan pernah berhenti. Terus berkarya, terus berbuat. Karena apa? Keberuntungan itu kita tidak akan tahu kapan dan di mana tempatnya. Yuk terus kita kejar. Berarti coachnya serius berarti nya. Serius dalam Pika berbuat. cinta oke. Nya di Pika cinta lamanya. Betul, jadi terus aja, terus bekerja. Jangan pernah ini, jangan pernah bosenan, kan gitu, ulah bosenan, ulah gelehan, ulah mewaan, gitu kan. Iya. Itu kade, ada kadang-kadang orang cekekan we ka batur teh kan gitu. Karya sorangan ini orang bakal loban menyegekan. Betul, betul. Tapi kita coba berapresiasi ini buat para netizen. Ini channelnya Kakak Ucil TV-nya. Tonton gitu kan, nikmati. Karena apa? Saya yakin para netizen itu akan menemukan sesuatu dari channel Kakak Ucil. Saya pasti bakal nyimak channel-channelnya Kakak Ucil karena saya juga akan menemukan sesuatu dari channel Kakak Ucil. Ulah ngewa gitu kan. Kalau ngewa ya sama batur oke bakal ngewa kan channel Nah, urang. gitu nya. Kalau orang boga karya, tapi orang geuleuh anjing teh lagu teh geuleuh asup kok. Sarua batur oke akan ada yang ngomong begitu ke terhadap lagu orang. Kakak tadi mau punya lirak ini Betul. benernya. Jadi seorang kreator yang bagus, seorang kreator yang handal ketika dia itu memang berapresiasi, menikmati juga karya orang lain. Baik itu karya yang oke, yang bagus, maupun juga karya yang asal-asalan. Karena apa? Dari karyaan memang goreng oke itu menurut orang ya jadinya. Iya, iya. Karya anu teu rame oge yakin di situ ada intennya, ada emasnya. Jadi upami saur pangarsa almarhum Abah Asep Sunandar Sunarya guru simkuring. Anu bodoh oge guruan. Anu goreng oge guruan. Kenapa? Karena tinu goreng eta siapa tahu di manehna goreng diurang mah jadi halus. Kan itu. Siapa tahu di mana nama jelek ketika dibawakan oleh kita bagus. Karena guruan. Nah, saya mendapatkan ilmu itu dari beliau. Ya, jadi kita harus menghargai menghargai karya orang. Sebagus apapun, sejelek apapun. Karena karya itu saya yakin dari karya itu aya emas. Anu mungkin kumanehna teh ka korek. Ya boleh. Siapa tahu ku urang mah ka korek tah lamun dikieukeun tah itu lamun dikieukeun tah. Ya. Gitu. Jadi buat para netizen jangan pernah berhenti. Tonton terus Kakak Ucil TV ya. Karena siapa tahu dari Kakak Ucil TV para netizen bisa menemukan sesuatu apa yang sangat luar biasa. Yang berarti buat kehidupan. Amin. Yang berarti buat berkarya kita. Amin. Yang berarti juga buat perbaikan kreasi-kreasi kita. Itu. Ya, Kesakingnya Kang Ogi dibalik lah nanti dibalik video serius kieu wah. mang pan urang teh pernah jadi lepe. Oh gitu.